Uruk kurang di dandanan lain awak anu ieu tapi dandanan mah tah eusi hatena. Hayang ngagelisan awak enteng aya mah aya skincare ti Korea hargana 1,5 juta. Tuluy deui wedak anu 350.000, lipstik anu 3,5, pupur anu 700, baju taeun teh pake dandan, geulis ngadeungeun teu kabedag akhirna beungeut geulis tapi begung. Nah, melaan kene glowing katimbang eusi beuteungna. Eta mah geulis lahir, anu penting mah tah geulis batinna. Geulis awak soal babari tinggal di lipstik, di make up, di shadow. Nu hese mah abis budi. Da teu saeutik jelema geulis tapi harasem beungeut. Modakna kanal duirna beureum tapi manyun bagaimana teh jiga nu boga hutang ka Bang Emok cenah. Maka nu kudu kurang dialusan adalah hati. Baju urusan baju mah kumaha ibu kumaha bapak mah asal munian orang. Nu kudu dialusan libasu taqwa, baju katafaan di mana tempatna nah hate. Maka lamun ibu hayang lalajor jelema keur bareng jeung saha lalajoan sifatna. Mun gede amok sisi melik sulit ati goreng putus belang bayah sanajan si eta ngaku manusia sabenerna si eta keur aya nu ngaping saha iblis ngaranna. Apaan sifat iblis? Geuleuhan, rujitan, cuaan, ngewahan. Aya jeung deui. Kanu ngewa, kanu salah tara ngewa, kanu resep tara bener, kanu bener tara resep. Kanu salah teu ngewa. Anu bener teu resep. Nah, jelema ge asoban teu gamis teu. Keun satahun deui mah tingali abdi eudeuh. Depi gamis, depi udeg, depi sorban. Nah, kumaha ceuk ibu? Eueuh. Keun da eta mah perubahan bajuna. Kalau pengajian karena baju teh eta cirina pangaosan babari bangkrut. Sebab ibu-ibu ayeuna ngagugu ka ustad tara ngagugu ka salakina. Mun cek ustad bayangna ibu rutinan Senin kedah warna bodas anyuk bodas kabeh salah hejo kabeh rabu beureum kabeh nepi ka Sabtu gunta ganti baju cek salaki eureun mah haos teh jangar kana hulu nah karena baju sabenerna nu kudu kurang dialusan libasu taqwa baju katakwaan ayana diri urang. Pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika diriku sudah bertemu dengan aku. Pertemuan yang paling indah bukan bertemu seorang kekasih, bukan bertemu ibu dan anak, bukan bertemu aku dan pacar, tapi pertemuan yang paling indah ketika diriku sudah menemukan aku. Man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Jelema nu wawuh kana dirina maka wawuh ka pangeranna. Deuk wawuh ka Allah kumaha kenal poe wawuh jeung goreng patutan batur. Bener. Sok urang pamihan atuh awak urang teh saha?